sore kieu budak panas dalam arek nyala katuk teh alus bar panas di jero. Nya halo Kang Edi. Nya ke diantosnya malam Minggu. Urang amang teh ka kota engke mah. Nya urang jajan naon we da di kota mah serba aya geuningan. Nya pokona mah omat. Dangdos cing rapi nya. Teh ku abi diantosan di pinggir jalannya. Nya siap lah. Pokona ulah telat we. Tengah 8-an wengi we meh rame kawian mah. Kamu malam nya, kamu malam Minggu mah. Nya. Omat ulah nyirikeun ijah bisa curiga. Nyelanap we nyelanap nya. Nya siap lah. Nya teh abi ngantosan di pinggir jalan nya. Kewe adei abinya pamitos di pinggir jalan nya. Ke OTW Mang Edi tah. Kayak nga-WA ka abi Mang Edi nanya. Nya. Hey. Mang Edi, kalau abi hang pipi selanya. Tapi omat ulah waka di pareman ya HP-na. Abi teu kuat hang pipi selanya. Aduh. Kela Mang Edi, kela. Dia ngompol segala itu. Mengawet sepe atuh. Duh. Alhamdulillah euy. Cemplong geus ieu mah. Cemplong. Nah, buat Mang Edi nungguan ya. Halo Mang Edi. Oh nya atas beres. Nih ngemplong ya atas pipis mah. Kumaha? Nya. Ih. Pokoknya malam Minggu 7:30 OTW. Bener teh ah. Ini diantos abi. Pokoknya Mang Edi kedah dandan rapi. Ade kedanya acis nusukeunnya kan kitu teh seueur jajanan. Nya. Mang Edi pokoknya kedah rapi. Kedah ingat heula, minyak wangi di atasan. Nya. Nya di pinggir jalan di bawah biruk deui atuh. Kak Mang Edi, abi cincin kakan tuh di kamar mandi sigana mah dieu. Nya kelak. Tong di pareman nya. Aing tuh. Lagian mak ngobrol jeung saha aing panasaran. Si Suredi. Awas si Panjailan sih. Tebok siapa? Rehakan. Alhamdulillah aya rezekina keneh ieu. Hah? Sampai ka mana eueuh? Duh, perasaan mah disimpen di dieu. Kamu cari apa? Cari ini ya. Heuy. Sia tuh teleponan si Kang Edi. Ya kan HP aing ih. Ini kada. Naon deui ya? Naon deui sia teh teleponan sakina aing. Naon maneh? Buat yang di mana? Maneh mah. Kang Edi tungguan cenah. Sok loba alesan. Pagawe aing, Edi teh. Pagawe aing nya sakit aing. Jangan besok meri baso cenah. Kade tah. Kade dengian meureun tah. Kade. Nanya hileus bae sakit aing malam Minggu ayeuna. Ma bisa keluar dikerem ka aing. Mama. Modal teuing. Kade dengian maneh mah. Si hileus bae resah euy. Salaki aing mah dibijekeun rek dicangcang. Aing mah ungar erek janjian je jeung si Kang Edi kapanggih we tuh ku si hileud cau tah teh jong-jong pisan da aing mah panas geus dianceng-anceng tah ke malam Minggu teh rek ka anu jajan anu kapanggih deui tah ku si hileud cau tah dasar arareun pisan.